Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi, ayeuna urang Bandungan bagian anu ka-25 na dina jajar carita Jawara ti Kuburan karangan Kiriksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan didahan canu katunda bagian anu ka-24 na. Pedaran Mang Dedi kebaget kuwanci dina mang samedarikeun kaayaan alam tiberang di hiji kuburan kuno. Khususna Kajang Banara. Tina laweun nyabut bedog atanapi pedang tina hiji kuburan nya harita kaluar makhluk ti jero kubur. Tah kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Sumangga para pamirsa kiwari urang pusirkeun kana ieu carita. Kaayaan alam tiberang di kuburan heubeul atanapi kuburan kuno teh. Mangsa alam harita teh beuki berang bae. Breh di hiji leuweung anu pinuh ku tatangkalan jarangkung gede. Manuk recet di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Katingali aya hiji tangtungan jaka-jaka. Horeng si mana horeng. Jang banara teh. Nu harita manehna puring-puringkak bulu pundukna. Untuk Banara mending roktok bakat kusieun tapi ari hati detik namah penasaran. Batina jadi ngaran cabang ayak wani ayak sieun ka eta makhluk anu anyar kaluar ti kuburan. Telila pok eta manusia teh ngomong deui ka Banara. Yayo, ayam, budak bager kaya. Mang ayah pu omongin kaya buru-buru kaya anakin. Cek eta manusia bari ngagupayan ka Banara. Sedangkeun ari Banara borok-borok bisa nyamperkeun. Awakna ge kalah ngagibrig ngadegdeg, bulu punduk ting puriding ambekan ngadadak jadi ngahegak jiga nu capek. Akhirna pok si manusia eta teh ngomong deui. Urasian Asep, mang mamuana naon, mang mangasa kadatek nanya ka ujang. Buru kaya Asep. Cek eta manusia anu kaluar ti kuburan teh berje ngagupayan deui. Tapi edas Banara tetep teu daek nyampeurkeun. Rapok ngomong jroning hate, astagfirullahaladzim, kudu kumaha aing ieu teh. Tantu aing bakal digebruskeun kana kuburan urut manehna mah. Ih, aing bakal modar. Ke heula ari kudu modar teu pupuguh mah. Cek geurentes hate Banara. Bari ngusap beungeut sababaraha kali. Jika bae omongan Banara anu dina hate teh bisa kabaca ku eta makhluk. Da buktina pok harita. Sian paeh ujang, moal jalu, moal dipaehan. Cek eta manusia anu anyar kaluar tina kuburan teh ngagupaikeun deui leungeun katuhuna. Sakali ieu mah mata kaget. Sabab bareng jeung ngagupaina ngadadak Banara aya angin leutik anu nyedot. Malah awak Banara asa kagusur. Akhirna daek teu daek Banara teu bisa nahan awakna.
Tungtuna mah ngalengkahkeun suku lalaunan jika katarik ku besi persan. Bekelila Banara beuki deukeut ka eta manusa aneh. Malah tungtun mah reg Banara eureun hareupeunana. Awak Banara menengagi bring ngadeg-deg lantaran Banara mah boga sangkaan goreng. Disangkana eta manusa teh arek nyerang ka manehna. Tapi teteh lah kalakah nyeungsrikeun teu didapok harita eta makhluk teh. Ujang, ulah kaget. Nu aya di hareupeun Ujang teh kadalahna si Saron. Ari Ujang saha ngaran? Yang kuburan saha nu ku Ujang di jarahan? Bebene Ujangnya. Omongan Ujang kabeh kadenge kumang. Cek eta manusa nu ngaku buka ngaran si Saron. Tetela omongan si Saron anu bieu gede mangpaatna. Lantaran kasieun Banara ngadadak musnah kaganti ku Rasawadi. Malah pok ngajawab barjeng malong ka Ki Saron. Kuring jadah ka kuburan sobat anu mau saminggu anu kaliwat. Cek Banara semu kaget. Anapok teh Ki Saron harita. Ulah ngabohong. Anu di jarahan ku Ujang lain sobat. Tapi kabogoh Ujang. Ulah mungkin aja Muhammad Akrugi sok. Aku ngadahampang. Cek si Saron barjeng nyerenge seri. Tapi lamun ditegas-tegas mah kalah mataku kurayun. Naon sababna lantaran serina si Saron teh jigan. Serina hiji tangkorak hideung. Ribul punuk Banara ting puruding-puringkak. Pok Banara atuh ngajawab. Bener, eta teh kuburan buah hati kuring. Nah, itu. Alus pisan eta doa. Ujang kumang oge kadene. Malah sakabeh naon rupa omongan Ujang ka Dewi pisan. Ujang geus boga kapintaran dina widang silat nu lumayan. Bisa diandalkeun pikeun ngajaga diri. Saha guru Ujang teh cik omongkeun ka mang. Cek Ki Saron barjeng melong ke Banara bangun nu penasaran. Ari Banara can waka ngajawab kalah pok ngomong jeroning hate. Aing salang sangka anu aya di hareupeun aing teh tetela lain jurig, lain siluman, lain iblis jeung lain setan. Tapi hiji manusa nu elmuna geus kacida luhurna. Malah geus bisa disebut sakti. Tapi saha anu nguburna? Nah genep peso balati teh ngagambarkeun genep jago anu nguburna kitu. Matak bingung aing. Cek Banara dina jero hate ari panon molohok ka Ki Saron. Jang Banara boga pamadegan. Yen Ki Saron teh teu boga niat jahat ka manehna. Ku jalan kitu Banara beuki gede hate. Malah ayeuna mah geus teu ngarasa sieun deui. Kunaon kelah-kelah Ujang? Pok geus jawab. Saha guru Ujang nu sebenarnya? Ujang teu kudu hese. Cukup penyebut ngaranna, kusakitu ge emang bakal nyaho kana sagala-galanya. Cek Ki Saron bangun teu sabar keukeuh nanyakeun guruna Jang Banara. Sabab Banara kalakah colohok barjeng ngahuleng atuh kebeg Banara ngarenjang. Pok ngajawab bangun anu gugup. Punten paman, perkawis jenengan guru kapaksa moal tiasa disebatkeun. Sabab margi guru abdi tang tubaka ngamek ka kuring. Pamugi paman ulah bendu ka kuring. Cek Banara barjeng deteup. Teu seubeuh-seubeuh jiga nu hayang tegas pisan kana beungit Ki Saron anu pikagilaeun. Dengan naon ari mau nyebutkeun ngaran guru mah. Mangka tidak ngahargaanana ka hiji murid nu satiasa tuhu. Tapi secara tengah haja Ujang geus ngabebaskeun mang tina kuburan. Sarta mang tetep bakal ngalaksanakeun sumpah. Nyaeta bakal nyumponan tilu pamenta ti saha bae anu geus nulungan ka mang. Sak Ujang geura omongkeun rek menta naon ka mang. Cek Ki Saron bari panunam anu
celong jero teh melong weh ka Banara. Tapi edas hate Banara kalah ngabetem. Hate leutikna karasa asa panas. Jajantung bet jadi ratung tutunggulan. Akhirna pok deui atuh ngupat jeroning hate. Hebat. 20 tahun dikubur teu pae-pae. Hartina ieu manusia teh kacida pisan gagah rongkahna. Sarta sakti manggulang-mangguling. Wah, aing ngarasa yakin. Kisaron-kisaron teh boga lakon anu aheng tur hebat. Cik gerentes ning hate Banara bari panon malong ka Kisaron. Disangkan aku Kisaron mah Banara teh keur mikir-mikir pamenta. Tapi kanyataanna Banara mah teu mikirkeun kablebah dinya. Kalah mikir anu lain-lain we. Atuh pok Kisaron nanya deui ka Banara jiga anu geus teu sabar. Sok, rek menta naon ka Mang Ki Ujang. Geus kapikir atawa acan. Punten paman, kuring mah teu mikiran pamenta. Jawab Banara tegas. Atuh Kisaron rada kaget. Pok harita. Naon anu dipikiran ku Ujang? Pok geula omongkeun ka Mang. Naon sababna paman bisa dikubur anu lilana 20 tahun? Cek Banara beuki wani. Barang adenge omongan Banara kitu Kisaron rada kerung bakal ku kaget. Sakedapan mah colohok we ka Banara. Ari sabab sakuduna mah Banara teh nyaho. Lantaran ngalakon Kisaron jeung geus jadi sabiwir hiji. Utamana pisan mah jiga kahalangan di kalangan persilatan. Teu aya di tokoh anu teu nyahoeun kana lalakon Kisaron. Tapi jang Banara bet kalah nanya ka Kisaron. Lumata Kisaron mending ulang ngarasa heran. Akhirna pok harita. Nah, Ujang cekai cempoknya. Dina tudungul kuburan aya tangkorek hidung. Sarta ditanceban ku pedang jeung genep balati. Pilaku Ujang teu nyaho. Kuring oge nempokeun eta barang. Malahan mah kuring butuh ku pedangna. Lantaran kuring teu boga pakarang, tapi naon hartina eta teh? Jeung naon sababna bet nyieun tutunggu ku tangkorak hidung. Lamun Ujang nyaho kana dongengna atawa lalakonna. Jeung apa kana haratina? Tangtu Ujang mau wani-wani nyebut eta pedang. Lalakon Mang memang panjang. Ari Ujang geus ngadenge perkara Tujuh Jago. Cik Mang hayang nyaho kana pangawuruh nu geus kapimilih ku Ujang. Tujuh Jago? Banara kaget lain bobodohan. Manehna memang geus ngadenge beja ti Mama Sutara. Yen dina zaman anu geus kaliwat lila, aya perkumpulan ahli-ahli silat anu kawilang pangpunjulna. Disebutna teh Tujuh Jago. Di kapalaan ku hiji jawara nu panggagahna. Kunaon Jang? Kaya ngarenyog. Nyaho atawa henteu? Tujuh Jago, hah? Lamun Ujang geus nyaho kana eta Ujang bakal ngadeci. Jadi anjeun teh si tangkorak hideungnya pamimpin si Tujuh Jago anu geus dikubur ku baturna. Cek Banara bangun kaget. Malah diukna ge jadi pindah ngajauhan ka Kisaron. Bener. Mang teh si tangkorak hidung. Mang anu disebut pamimpin si Tujuh Jago. Ngarti? Cek Kisaron berjeng netep deui ka Banara. Atuh puguh jang Banara mending ngagurubuk bakatku kaget. Dina sawangan Banara timbul deui hiji tokoh sakti anu kasohor puluhan tahun katukan. Anu salilana telenges jeung barangasan, tukang ngaributkeun jeung ngacaukeun kaayaan daerah. Lamun anu geus kaliwat Banara mah ngan ukur ngadenge dina dongengna nyaeta cariosan ti guruna. Tapi ayeuna mah anu sebut tangkorak hideung teh aya hareupeunana. Nu akhirna cilem jam loncat kajauhan. Janggeus kitu nangtung kalawan ajeng panon molotot ka Kisaron. Pok Banara harita, setan, lamun aing nyahoyeun kuburan si tangkorak hideung, aing moal kumaha nyabut eta bedog. Ceuk Banara jiga nu ngarasa kaduhung. Sorot panon bangun ka cida hariwangna, tapi cakatak
cakakak tes kisaron harita seri bari pok harita. Ujang, cikuduk gitu asok diuk di dia. Ulah waka percaya teuing kana beda nu katarima ku ujang. Mang lain jelema jahat, tapi mang jelema manusia. Cek kisaron bari ngagupayan di kajang Banara aneh deui bae. Awak Banara asa aya anu ngabedol. Angin letih ngahius hareupeun dadak Banara. Atuh kapaksa jang Banara ngalengkahkeun di suku lalaunan ngadeukeutan deui ka Kisaron. Akhirna gek diuk deui jiga tadi pok Kisaron harita. Ujang, ari ujang nyaho aja wahento. Nyaon sababna mang diasupkeun kana kuburan? Cik, jawab heula ku ujang si jujur. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Banara. Lamun segnili kana paromanana memang Kisaron teh teu boga niat jahat. Parandene kitu jang Banara kalah ngahuleng. Lantaran ngarasa bingung, ngancampur jeung penasaran, tungtung ngapok Banara harita. Kuring teu nyaho kana eta riwayat, sarta kuring teu ngarti kana maksud beso balati anu genep. Tah, ulantaran ujang dan nyaho jeung teu ngarti sok Bandungan. Kumang rek didongengkeun gadis badagnya we. Supaya ujang ngarti sarta teu nganggap jahat ka mang. Cek Kisaron ngomongna reg eureun heula. Terus mikir heula jiga nu nginget-nginget kajadian-kajadian anu geus lila kaliwat. Teu lila pok Kisaron harita. Ujang, kira-kira 30 tahun kaliwat. Puluhan jago silat di unggah daerah ngahaja daratang teh di tempat maksudnya pikeun ngayakeun tarung milih jago. Akhirna aya 7 anu kapilih. Nyeta kahiji si Saron alias Tangkorek Hidung. Kadua Ki Lunjar. Katilu Ki Bingbing. Kaopat Nini Kalingking. Kalima si Pecut Kilat. Kagenep si Pedang Sakti. Katujuh Burak Siluman. Nepi kadinya Kisaron reg eureun heula ngomongna. Panu neuteup ka Banara atuh pok Banara harita. Kaharti. Jadi anu aya hareupeun kuring teh si Tangkorak Hidung teh. Tapi naon sababna bet bisa dikubur hirup-hirup? Hal ieu memang maca kaget. Sabab Lantaran anu nyaho kana Rusia ngan genep jago wungkul. Sarta anu disebarkeun ka balarea mah lain lalakon anu sabenerna. Tapi hiji dongeng atawa omongan nu pinuh ku kapalsuan. Si Saron dipitnah disebutkeun hiji penjahat nu kacidat leungeusna. Nu matak dang tue. Sarerea bakal boga anggapan yen ti Saron teh kudu dipodaran. Padahal anu sebenarnya mah cek itu. Aya deui lalakon anu leuwih panjangan moal didongengkeun ayeuna lantaran teu perlu dikanyahokeun ku ujang. Nu penting mah mang teh dibobodo ku genep jago anu saterusna mang dibongohan. Sarta mang dikubur hirup-hirup di dieu terus. Kabalarea disebarkeun beja bohong. Yen sin saha-saha nu wani nyabut bedog anu nancep dina Tangkorak Hidung. Hartina tega nyebarkeun malakal maot cenah kitu. Sabab mang dianggap jelema pangjahatna. Nu akhirnya 20 tahun lilana bedog eueuh nu nyabut. Sabab sadaya pada sieun. Memang eta ge loba nu nyoba-nyoba nyabut bedog. Tapi eueuh nu kuat. Ari sawareh deui kakara nyempot Tangkorek Hidung nu ditancepkeun balati genep ge. Geus salumpatan sarionyon. Tapi ku ayeuna mang bebas. Moal aya nu ngaganggu deui. Cek Kisaron jika nu owah. Sirina kacida pisan tarikna sarta ngandung tenaga batin anu tohat.
Malahan jang Banara nepikeun ka muringis ngadenge Sri Kisaron teh. Sanggeus Kisaron jempe Serina pok jang Banara ngomong jroning hate, "Be, cilaka gede. Sacara teu dihaja aing geus ngalepaskeun hiji iblis tina panjara. Genep jago tangtu bakal ngakalakeun ka aing lamun kieu mah. Be, cilaka. Nasib. Nah, bet kudu nandangan anu kieu. Banara jiga nu pondok pangharpan, tapi ku Kisaron jiga tik dipalire kalapok manehna harita. Maranehna memang jahat, Ujang. Mang kedu masa jahat, tapi disebut jahat. Malah sakabeh jaman yang kajahat we ka Mang. Kasup Ujang. Dah pulang kadang kitu Mang kapalang jahat. Kapaksa nu genep jago rek dipodaran ku Mang kawe. Sabab sebenarnya mah maranehna nu jahat. Tapi Mang wamahan jama seden. Sabab Mang mah memang teu hayang ngalakukeun anu kitu. Nya sate hayang modaran anu genyepan bohongan atuh dah. Maranehna anu geus nyieun cikal bakal. Mang dikubur 20 tahun lilana lain waktu nu sakeudong eta. Nu matak genep jago bakal dipodaran ku Mang. Namun Mang teu bisa modaran nu genepan, Mang rek maehan maneh. Cek Kisaron bari ngeupeukeun dua peuripna. Beungeut anu jiga tangkorek teh harita beuki gereng bae. Matak sieun ka tempona. Atuh jang Banara meuni ngagurubug bakat ku kaget. Panonna meuni buria pun celik diukna ke mundur ngajauhan ka Kisaron. Kalawan teu dihaja Banara geus ngaliarkeun malakal maut nu bakal ngajadikeun banjir getih. Pok Banara harita ngomong sorangan, "Astagfirullahaladzim, aing geus ngalakukeun kasalahan gede yeuh. Di kalangan persilatan bakal banjir getih deui alatan kasalahan aing. Lantaran Kisaron geus ngucapkeun sumpahna, ampun Gusti." Cek Banara bari ngusap beungeut. Ari Kisaron pok harita, Jang, jadi Ujang kan ngajawab pananya kieu Mang. Ayeuna mah wayahna kudu dijawab. Saha atuh ngaran Ujang nu sabenerna? ngaran kuring Banara. Syukur Jang Banara. Saterusna tadi Mang geus ngucapkeun hiji janji. Yen lamun aya nu ngabebaskeun ka diri Mang, ku Mang bakal dicumponan kahayangna tilu rupa. Tah ayeuna Ujang pisan anu ngabebaskeun diri Mang. Sok geura sebutan, naon pamentah hidup teh Jang? Ulah sarempang, kabeh bakal dicumponan sakahayang. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka jang Banara. Atuh lengjang Banara ngahuleng mehna mikir jroning hate. Banara sadar kana kaayaan, lamun manehna ngajukeun pamenta ka Kisaron, manehna bakal dianggap musuh ku genep jago. Atuh tangtuna oge mangrupa hiji kasulitan pikeun manehna. Mangkani maranehna teh keur ngemban tugas manehna teh pikeun ngalaksanakeun hiji sumpah anu geus diucapkeun. Jadi lamun sedirina dikakalakeun ku genep jago mah tangtu niatna moal kalaksanakeun. Malahan mah bakal nambahan bahayana. Ari sabab jang Banara moal kuat pikeun ngalawan ka genep jago. Dumasar kanaha eta Banara ngan bisa humandiar jroning hate. Aduh, kudu kumaha aing atuh lamun kieu mah kelah nambahan pibingungan. Bila kadar kabita ku hiji bedog, bet kalah nambahan musuh aing. Cek gerentas jeung hate Banara bari ngahuleng. Kaayaan jang Banara kitu teh diperhatikeun pisan ku Kisaron. Sarta geteran hate jang Banara geus bisa kabaca ku Kisaron. Pok Kisaron harita ngomongan rada leureuy ayeuna mah. Ujang Banara. Ulah sieun anyaking. Lamun si genep jago nepikeun katega ngakalakeun ka Ujang.
Ujang bisa ngonjang mangku jalan nga gambar hiji tangkorak nu ditanceban pedang. Mang pasti datang ngebantu kehidup. Dah kulantaran kitu po kasep. Geda omongkeun paminta ujang deh. Kumang tangtu pakat ditumponan. Cek Kisaron berjeng melong ke Banara. Atuh gebeg jang Banara meninga gebeg satekar. Lantaran isi hate geus kateguh deui bae ku Kisaron. Beungeut Banara katara meuli beureum bakat ku era. Tapi nyeh Banara siri koneng dijieun-jieun pok ngomong bang anu ludeung pisan. Lamun kuring nyaho ti tadina yen bakal manggih kasusahan, kuring moal kumawani nyabut eta bedog. Kuring bener-bener ngarasa kaduhung. Sabab Lantaran kuring geus ngaluarkeun hiji jalma anu bakal nyusahkeun ka sarea. Cek Banara tegas bari neuteub seukeut ka Kisaron. Banara mah geus nekat rek ngalawanan we lamun Kisaron ngambek teh amat. Tapi tete lah, sangkaan jang Banara salah. Kisaron narima jawaban kitu teh lain ngambek, tapi kalah cakakak harita. tetera ujang mah jujur. Ujang geus wani blak-blakan balaka ngucapkeun sinding hate. Eta kajujuran malah matak jadi nari kana hati emang. Tah ayeuna mang rek nguji kana kabisa hidup. Sok mang serang sakuatan nyaga. Mang moal ngayawan. Cek Kisaron bangun pasrah sumerah. Panon ngagambarkeun hiji kaikhlasan anu sampurna. Sadengkeun jang Banara meuning ngaranjug ngadenge omongan Kisaron kitu. Teu disangka Kisaron bakal ngomong kitu. Tetela hate leutikna Kisaron teh kasigeung. Akhirna jang Banara ngarasa kaduhung. Geus kumaha ngomong kasar ka Kisaron anu sakitu hade hatena ka manehna. Nyaso teh jahat da kakara ceuk bejana wungkul. Kabuktianana mah geuningan bet sabalikna. Kisaron teh tangtungan jalma anu jujur jeung nyaho kana budi. Buktina we geus ngedalkeun hiji sumpah yen manehna arek tumarima kana geus tumarima kanu geus nulungan ka manehna. Da ari jalma jahat mah moal aya pikiran kitu beureun. Barang mikir nepi ka lebah dinya pok Banara ngomong semu anu kaduhung. Atur punten paman. Abdi parantos kumaha bantun camplak ka salira paman. Abdi rumaos lepat. Cek Banara meuni sopan pisan. Panon neuteub kana beungeut Kisaron anu jiga tangkorak pea. Tapi ayeuna mah katampona teu matakieun lantaran batin jang Banara geus kuat. Yen nu aya hareupeunana teh hiji tangtungan jalma nu luhur budi, lain jalma jahat sakumaha ceuk beja nu katarima. Ngadenge kitu Kisaron harita. Ujang Banara. Ulah ngomong gitu kasep anakin. Yang ulah ngarasa sion. Mang moal ngadahetan awak ujang. Mang mah ngomong gitu sote sangkan hidup nyerang ka diri mang. Anu saterusna lamun ujang keur nyerang ku mang bakal diasupan hiji tenaga batin kana diri ujang. Sangkan kekuatan ujang nyampahan 5 kali lipat pikeun nandingan musuh-musuh ujang. Dah kulantaran kitu sok gerata kita diserang awak mangsa kuat tenaga saayana tenaga beakeun tenaga kamu. Atuh are ngadenge kitu mah jang Banara meuni bungaheun. Kalawan teu sadar nyeh siri nandakeun anu gumbira jung nangtung lalaunan. Pok ngomong ka Kisaron bari jeung neuteub. Oh, upami kitu kapalai paman, mangga ku abdi bade dilaksanakeun. Abdi munut widi ka paman kanggo neunggil salira paman. Sok, gada siap anakin. Mang Ridho ditampiling ku hidup. Cek Kisaron ngomongna kitu teh bari jeung sila dina tani. Dua lingin sidakep dina dada. Batin dipusirkeun kalawan taliti. Ari jang Banara barang nempo kelakuan Kisaron kitu mending ngarenghap narik napas panjang.
Ras Banara inget karena pengajaran ti kersana Malati Bodas almarhumah anu geus nurunkeun sabagian leutik tina ajian balung wesi. Warahan Mama Sutara teh nyeh Banara sereletik pok ngomong jroning hate. Kabeneran ayeuna mah geus waktuna jurus matih ti Malati Bodas rek dicobaan ayeuna ku aing. Sabab ari ku jurus biasa mah geus tangtu. Sisaron ieu teh moal rubuh cik rek dicobaan ku aing. Cek Banara bari jeung rengkenek Banara masang kuda-kuda raketek musurkeun tanaga dia dampalingin duanana. Sang di kitu gerok ngagorowok yang Banara ngagerok tarik pisan. Hiop! Cek Banara beri jeleng luncat narajang Kisaron anu keur diu. Beledung. Dua dampalingin harita nangal pisan kana tak-tak Kisaron kencak katuhu. Ada jelegur atuh aya sora anu ngageleger. Jeung harita kena oge jiga anu cika-cikaan. Cilung Banara luncat bari jeung nempok ka tukang. Red kaki Saron tetela masih kena diuk di tempatna. Teu ngeser saeutik-eutik acan. Atuh jang Banara meuli colohok. Lantaran asa teu percaya kena tetempoanna sorangan. Sabab sakuduna mah Ki Saron teh ngajungkal. Dapugu Banara geus ngagunakeun jurus andalanana sarta geus nyerahkeun tanaga ti parapatna. Nempok kayaan kitu cakak Ki Saron harita. Ulah asa-asa Ujang, sok cek mamang deh. Tapi akan tenaga Ujang sapinuhna. Mang moal ngejat, sok sanajan nepikeun ka hancur. Cek Ki Saron bari jeung tetep we harita diuk kalawan leungeun sidakep sinuku tunggal. Puguh we omongan Ki Saron teh tumrapna ka Banara mah mata kaget. Malah mending ngarahuh bangun nu cape pok Banara ngagereneng ngalaunan. Tetela ieu jelema nu katelah Ki Saron teh kuat. Sajabati kitu geus bisa neguh kalawan bener yen aing teh teu ngagunakeun tanaga sapinuhna awas ya. Ayeuna mah aing rek meakeun tanaga saaya kagok berontok kapalang caramang aing. Cek paribasana teh mah sacorleng geus aing. Cek Banara bari sarong masang kuda-kuda tegepna karanan. Renghap narik napas panjang. Panon dipereumkeun sakabeh tanaga museur dina dampalingin. Sanggeus katimbang cukup. Jilung jang Banara luncat seok. Hiup. Jebet jegur riak jegur kadege di sora adu ngageleger gulitik atuh jang Banara gugulitikan kabantingkeun geblug aya sora adu ngageblug. Disangkan aku Banara mah Ki Saron rubuh korejat Banara hudang gancang neuteup ka Ki Saron. Tapi Banara mending ngarenjang sabab Ki Saron mah tetep we diuk jiga tadi kalawan tenang dina urutna. Atuh leng Banara ngahulem lantaran ngarasa bingung jeung ngarasa kaget. Sadengkeun tanaga geus ampir bea kasadot ku tanaga batin Ki Saron. Tungtung nama rempeyak brek jang Banara diuk. Panon colohok ka Ki Saron anu keur peureum bangun anu husu. Telila brai Ki Saron beuntar. Jang Banara. Mereka yang hapran juga. Ari kadungaran Sutara pernah naon. Kik jawab si Jujur Ujang. Mang hayangnya ho nu sabenerna. Cek Ki Saron bari jeung neuteup seukeut ka jang Banara nu kereng hapranjung. Atuh gebeg Banara ngarenjang. Bujurna asa diseureud kalajengking bakat ku kaget. Pok ngajawab semu gugup ngajawab dage. Mama Sutara teh guru sim kuring. Cek Banara bari jeung lapar ditambah kureng hapranjung. Mangga apa kadungaran Sutara? Tenggelan Ujang ge asana ti hiji tokoh nu ngaran Galapati. Ngaranna teh Aji Balung Wesi atawa ajian tulang besi. Eta ajian kacida matihna Ujang. Jeung lain ajian samarangan eta. Lamun jang Banara geus ngawasa kana sakabeh eta ajian. Tangtu Ujang teh bakal jadi jelema jago.
Tapi teu kudu hayang jang Daha Sabab eueuh gunana. Da aya deui amun leuwih luhur ayeuna cik ayeuna mangrek nanya. Omongan Mang Kikik benar atawa henteu? leres pisan paman. Benar. Leres eta ajian teh ngaranna Balungosi. Tapi kuring kakara narima sabagean leutik kitu oge teu langsung ti Mama Sutara eta mah ti Malati Bodas murid kahijina Mama Sutara paman. Nah geuning Mama bet apal kana eta jujutan. Ujang. Ari Ujang becok pura-pura bodoh. Apaan bodoh-bodoh muridnya adalah kaluhurna kacongona ge Mang mah apa? Sutara teh muridna si Galapati, ai Galapati teh asana murid di Banyuwening, ari di Banyuwening teh muridna Kilunjar. Tah, nu ngaran Kilunjar teh salah sahiji tina jago nu genep teh. Jadi yang benar ge mangruk ahli waris di Kilunjar, nu bakal dipodaran ku Mang. Tapi kulantaran jang bandara mah geus ngabebaskeun diri Mang. Ujang mah moal diganggu moal. Tong rek ngaperanjog tong sieun. Jeung Isaron bari jeung rada nyerengeh. Ari Banara meuning ngaranjug beungeut katara rada geuneuk heran campur jeung keheul. Samemeh Banara ngomong Kisaron geus pok deui harita. Dah kitu jang. Hebat, Kisaron teh pantes bisa disebut si Tangkora Kideung. Salian ti gagah sakti teh pangalaman oge ka cidalobana. Paingan kalangan presiden baheula ngaranna teu aman. Ngerasa teu aman lamun Kisaron hirup. Cang para pamirsa, yeu carita urang tunda heula. Kumaha aturan jeung ngaranna? Insyaallah enjing urang Bandungan bagian anu ka-26na dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun loh umarupi parahatos saujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.